engke begitu muncul panon poe di kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh, mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nila tobat tutup pintu si kotaka tobat-tobatan hari itu. Masya Allah.